ternyata pegat pegat hei pegat halangan kayaknya bah awas labung lolos rasakan bah awas jangan lolos bah dia tanjung karungnya pegat tadinya belajar yang tadinya kalinya ternyata pegat mana bagong tadinya dia mana tadinya atuh teka pegat mode ati megat teh nah jadi dong mah jalan men teka pegat eta ayo lolos kudu kumaha tuh kakek aing anu ngasuk belan ribu aing mah tunggu ka orang ya kakek kudu kumaha tuh anu tahu dirempakan kurang mah menikah lolos di jalan atuh aya naon nyeklan naon atuh diculu sagede kitu nyeklan jang mabuk naon anu kitu patut aduh ampun aing si kakek nyalakan ka urang kakek ari lihat kudu kumaha sudah wakna nah hese atuh pamaledogna tong sagede kitu da mage taeuneun kuning anu rada gede di baledog atuh cawana aya gede gabrug gitu tah gabrug memang nak kelenci kakek pada tate barang anu di lowang bisa teh aduh ampun ketat nggak tahan mau aja teh bagere gitu kasebut tukang moro mah kudu di kieu tah cokorna gabrug anu pada kitu tah memang nak kelenci kamu di kelenci bisa digabrug air gede gitu atau bisa kakek teh bisa digabrug cokorna berapa make teu berak tukang moro carituna kitu masih kana atas tukang moro ah keun bae ka aing teh anu gede itu mah hese di alana kakek hese sia teh aduh aing menikah lolos ampun deh kah dieu lolosna ka dieu ka hareupeun eta hareupeun kadinya tah dieu ado ditempokeun kieu nya ada teu kadang susurakan tah tadi berarti kasima make teh susurangan kurang kumaha tadi teh sasi penggati dia kakek masih ada di kaciring kalau di kagiringan di kumaha teh aing kagiringan di kumaha teh enggak tah aing nya matakan ge kitu tong hayang jadi tukang megat suka mah tukang ngasruk lah kana manehan anu ngasruk urang megat moal aturan lolos kudu beunang urang ngabagong ke sagede kitu mah ih banget aing ngomorona kitu gede kakek gede sate gede tanana bagong dekat ditutur lumbat kamu gede kitu mah genah ada kumaha nah omena da teh hese sate gede kitu mah cokorna ret menikah bina-bina teh cokor tukang teh ret sakit utama mun kelenci heung beurang didudut sedikit tak kayak eta ku kelenci mah ai gede kitu mah da hese atuh yeuh tangaran bagong dicokot ieu na anu tukang nama bawa teu bisa obah ose-osehan kitu tah astagfirullahaladzim kos bagong dina cai na menikah eueuh siap teh kakek aing geus ai suka mah tukang ngasupan di dinya tong hayang tukang megat lah lolos kitu mah teu balai teh pegat ku asukannya pegat keur maneh sukan tok urang tukang megat ngasupan sukan urang arek kasuk hayo-hayohan morok ge mah bebeunangan insyaallah lamun kitu megat aing teh jeung makan tuh ka sape ae jadi hate geus balik aing balik naon ti bor-bor aing megat ti dia ti tadi kumaha kagiringan ka ditu aing bantok geus jadi mau berak-berak jeung kitu mising moro mising nanaon ge hese jeung kitu mah geus isukana ngasupan urang nu megat lamun teu beudang tatong disebutkeun urang bagongna isukan mah teu baleng teh nyalakan mereka aing kumaha digiringkan di ditu ku aing teh kapegat sakit gede sate gede dari mana kitu aing bantok ka aing geus bantok lah moro jeung maehna mah kaluman hate jadi makan hate jeung maehna mah megat lolos bagong teh unga-unga teh kitu sukana ngasupan abah lamun teu ngasupan rasakeun moal aturan lolos jeung urang nu megat teh pasti beunang baleng ting